ilahi las tulil firdo si Allah wala aqwa alan narir jahimi tuh aja lama lada ngaji mah gitu orang teh hayang ke surga orang teh mung ka neraka ngan bulu surga eueuh da jelema teh ngaji mah moal boga rasa rumah sakit itu nanti da ku salat ge geus asa bener ku nempo KTP-na tertera kolom agamana mukmin Islam oge geus asa jadi pangahli surgana bener urang mah pan red kana salat anu mutlak jadi jaminan pi surgaeun red kana sedekah anu jelas mutlak pi surgaeun jauh kene urang can kaasup ahli sedekah urang can kaasup tukang salat acan boro-boro jadi ahli jadi tukang encan urang da tukang salat teh jalma nu geus sah secara ilmu fikih na urang mah pan maca nu kieu wae salah kene maca tahiyat digarewol kene maca Fatihah masih kene ngaco Ari hayang ka surga sararori ngararimpe mohon kumaha aja kan we kan ada eta mah pilihan hirup da hese hidayah manu Allah kan ya kan urang mah ngajak geus daek jeung teu daekna Temalan sudah harga gua poe. Da urang mah daharna ge sapoe sakali. Mata gajina ge peuting unggul. Ya apa? Asa teu wajib ngaji teh asa teu wajib. Asa teu wajib. Ek di mana tuh jelema boga modal ibadah? Tong ngarep urang jadi tukang dagang mun teu boga modal saeutik-eutik acan minimal ek dagang teh kudu boga modal kabisa sia teh. Karena itu. Tuh modal kabisa mah geus sia buburu hirup teh. Bener teh? Gitu minimal sakurang-kurangna urang rek jadi tukang dagang teh kudu boga modal kana kabisa rek tani kudu boga modal kabisa rek kuli sekalipun kudu boga modal kabisa. Da ka daek kungkul ge teu cukup daek jelema macul itu bisa macul. Rek digawekeun ku batur moal. Oh. Minimal modal eta teh kabisa. Gede jeung leutikna bati ladang dagang tergantung kumaha gede jeung leutikna naon? Modal. Bener? Modal leutik mah ulah hayang. Sok bayangkeun. Bati Alfamart jeung Indomart sa Indonesia per hari sabaraha? Nah, pangna kitu da modalna geus sakumaha tuh pantot. Hayang dibandingkeun jeung warung urang moal bisa. Tadi teh jay. Bati gede teh kudu boga modal heula naon? Gede. Matak jang urang mah ulah hayang neang-neang anu gede. Teangan barokah ti Allah. Budak bati gede mah kudu boga modal gede geus urang mah ulah neang anu gede, neang anu barokah we. Neang anu barokah. Wa anna minhum man arsalahum ila khalqi lihidayatihim doh. Nabi Allah, Rasul Allah diutus ku Allah heup heulaanan jang urang mah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ku Allah ka urang sebagai umatna li hidayatihim nuduhkeun. Rasul geus teu aya, jarakna ge geus 1000 tahun leuwih jeung urang. Ka mana urang?
kudu nuturkeun ka ulama. Allah teu nyieun deui nabi, Allah teu nyieun deui rasul. Tapi Allah nyieun generasi rasul anu dinas langsung dilawat diucapkeun ku rasul al ulama warasatul Anbiya. Mun Allah nyieun ulama, jangan nuduhkeun. Ayeuna urang Tasik wae ulama di Tasik teh loba. Ajengan di Tasik teh seueur. Cik atuh Del. Ampun, engke atuh Del COD-anan jam 11 Del. Ampun, kana kokom teh Del. Del, eling Del. Go slow Del. Euy. Li hidayah ti Rasul diutus, Nabi diutus, mun ayeuna ulama diutus ku Allah, dititah ku Allah, jang nuduhkeun jelema. Ayeuna di Tasik ajengan loba, ulama seueur, balatak. Di saban kacamatan tersebar loba di kota Tasikmalaya. Tapi kunaon? Urang Tasikmalaya loba jelema nu bodoh. Da moal dituduhkeun Kang Dudin. Dang naon loba ajengan oge ari mung ditaruduhkeun mah ku ajengan. Jelema nu daek indit ka pangajian teh jalma nu ngasongkeun diri, hayang dituduhkeun. Lah ayeuna mah ibarat kieu we. Aya paribasa. Malu bertanya sesat tidak. Cacak eta dina urusan dunia. Urang rek nyaba ka tempat anu teu apal. Urang rek indit. Cek si Mas teh pokona mas saya mah Ustad urang Rembang heug, aing rek indit ka Rembang. Nya. Ah, nuturkeun naon we? Nuturkeun petunjuk jalan. Bari mumul tatanya. Bener. Bari mumul tatanya. Kira-kira urang rek nepi ka si Mas mah. Da teu cukup nempo petunjuk jalan sih. Urang kudu turun, nanyakeun. Punten. Saumur urang teu daek tatanya ka jelema tong ngarep urang bakal nepi. Tah, Mas, indit ka pangajian teh ibarat urang rek nyaba kanu teu apal. Kudu daek nanyakeun, kudu daek turun nyisihkeun heula waktu. Ada rusuh, moal kaburu nanyakeun ka ajengan sia moal nepi. Bener teu? Lamun urang hayang nepi kana naon anu jadi tujuan jelema mah akur. Ek Yahudi, ek Nasrani. Termasuk urang umat Islam, tujuanna mah akur. Dunia hayang berkah, akhirat hayang surga. Bener teu? Nah, di pentas saban poe ku urang. Sok jelema tara ngaji kita doana mah anger eta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Eta doana mah sarua sia. Ek nu fakir, ek nu beunghar sarua doana mah. Ek nu bodoh, ek nu pinter eta sia doana. Dang naon sia hayo gogorowokan robbana atina fid dunya hasanah. Ai moal dituduhkeun. Mata hidayah tadi papageun, taufik tadi jemput. Nabi diutus ku Allah li hidayatihim. Maka atuh generasi penerus Nabi ge para alimil ulama, ajengan kiai ustad belah dieuna. Boga beban tanggung jawab anu kudu nyebar luaskeun agama anu bener ti Allah jeung ti Rasul. Nuduh-nuduhkeun jelema ta ieu halal ta ieu haram apapun resikona. Ek didenge, teu didenge, digugu, ek teu digugu kumaha karep.
katarima ke katarima kumaha karep terserah aing mah nu penting mana pikeun sanajan ngacelengeng kana ceulina awas sia teh bang teh riba celengeng aing mah moal ngaji deui salagi loba keneh hutang ka bang kumaha sia we aing geus kumaha nya kan terserah kumaha karep kok urang siga nanyakeun dupi ka galunggung ti dieu tebih keneh oh tebih sing bener tuh sia teh ngomong teh bebaeuh teh nya jauh-jauh teuing ada ingat kanyataanna jauh nah mami nya urang rek ngamuk kanu ngajawab pertanyaan urang bener teh hayang digebugan mah sia sia teh nya nanyakeun ka aing teh nya geus dituduhkeun kalah edan kapan loba jelema nu kitu Ustaz kumaha nganyuk motor anu aya bungaan teh kumaha nganyuk imah nu aya haram mangkalah keheul masih ya we liur bener teh mah nu digelang saban peuting salenangna anger we kep deui 8 juta bener teh eta teh bukti nya jelema daek ka mana daek jelema ka tempat petunjuk tapi mung ditunjukkeun erek nepi kana tujuan dupi jalan ka Gunung Cicir ti dieu lurus di payun jalan cagak belok kanan insyaallah dugi oh nya dugi Ciroban bebal nah siang ke didinya di Ciroban momonyetan ayeuna mah eureun eta nguseup cenah sok ngalahurang sakieu jangatna DTK teh hurang ada dia. Cicing sebebel. Tidak asup lurus belok kanan nepi ke Ciroman. Kok dituduhkan gitu? Tidak teh bener lempang kali itu. Ngan geus di jalan cagak kalah belok kiri nepi mah. Tah gitu jelema ieu. Mata eueuh jaminan jelema nu ngaji kudu salamet. Eueuh aya teu nurut mah jang naon. Konsep wajengan mah ka santri teh sami'na wa ta'at. Tok denge ti aing tapi kudu nurut. Kira-kira moal nurut mah bebal kumaha sia we. Tong ngabeungbeuratan aing jaga di akhirat. Kan kitu bahasa mah. Karasa ieu ku sararea sok urang geus tahun-tahun ngaji. Dik melo bake nya. Tah kitu. Ya, ceulina dicor saya tahu. Entah dicor mancongi. Ingat naon kecelak kana tarang teh. Dihijikeun jeung dawagan. Jatuh. Tak ada sih ya. Kan gitu mah. Lidah yakin. Yang nuduh kan? Tak ieu pigaweun teh tak ieu tinggalkeun teh tak ieu kewajiban teh tak ieu paharaman kan gitu urang ngaji ayeuna kitu. Nya lain? Nah da ti ditu da kitu. Nabi diutus adalah jang nuduhkeun jelema. Ini apa jalan? Mana nu bener, mana nu salah? Mana deui wa takmili ma'asihim nyampurnakeun kahirupan tah